Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video kali ini, saya mau membacakan syairan. Judulnya Cinta Dalam Diam. Cinta Dalam Diam. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Terus juga subscribe. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita. Segitu aja, langsung aja ke syairannya. Yuk, let's go, Mang. Sekujur bungahna teka ukur kur bisa melingkan hati sadar diri jeung malire abdi mah saukur santri nu henteu gaduh pangerti tapi deras ngahujanan cai soca ngareclakan rasa yang berhubungan tebih tina kenyataan ngaliputan hati kaula cintana moal bisa ngabalasna saat cinta menghadiri melukis indah di hati anjeun selalu ku nanti anjeun selalu ku cintai awal tina perkenalan tos karaos perbentenan anjeun benten jeung nulian anjeun menarik perasaan indah jika dilukiskan pertemuan mengesankan sakit jika dilupakan terlalu indah dikenang lain diri henteu mampu megatkeun ya belenggu tapi apalah dayaku anjeunna pun teu ngadangu difikir asa teu mungkin abdi anu sangat ingin sedeng anjeun sangat dingin lir ali
dengan tewasa kahayang jadi merenung anjeunna bila pekana duh Gusti nu maha asih paparin abdi kekasih nu ku abdi dipiasi sareng anjeunna geh ngasih. Alhamdulillah ya amin. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.